Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangki dieu simkuring sija neraskeun hanca anu katunda dina dongeng gumilarnya ayeuna majeng kana bagian ka-48. Hapunten bala wargi sadayana kamari teh tos di-upload mung ya kitu teh aya masalah dina perkawis hak cipta dina khususna teh musik padungdung ta eta nu rada repot teh nya dina dongeng silat mah. Ari dongeng-dongeng sapertos kunti caci gumilar sandaga sareng nu sanesna gitu anu teh aya genre silat mah rada gampil ngarekamna teh tapi dina gumilar mah duh gustinya dina silat mah rada baluweung abi teh milari musik-musik anu teu kena hak ciptana sakali dihapunten. Tah ieu dongeng teh mangrupikeun dongeng lawas tahun 1860-an nya anu kantos dipedar ku para pendongeng senior sapertos Abah Kabayan, teras Mang Barna, Wakepoh nya ayeuna ku simkuring diangkat deui teh aya kajabi kanggo malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan atuh mugia ieu dongeng teh sing tiasa janten wasilah panyambung tali silaturahmi salianti ngahibur oge nya pala wargi. Oge satacana dilajeng ka diulah hilap anu teu acan subscribe mangga di-subscribe heula YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Oge kanggo cadangan nya YouTube Kidemang Gunung Halu kanggo evaluasi deui dongeng-dongeng anu kantos dipedar supados langkung sae. Estuning da simkuring manembean nya terjun dina dunia perdongengan teh. Tekantos latihan, tekantos kumaha ngageuleuyeung we gitu. Sakali dihapunten upami seueur kakirangan. Oge ulah hilap di like, di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana nya sareng di share linkna ulah videona linkna nya sharekeun. Mugia sing tiasa janten rencang anu ngahibur, rencang ngabuburit, ibu-ibu anu nuju gegeroh masak nyeuseuna nya ka wargi-wargi anu nuju di kantorna di perjalananna bari ngajait di tempat konveksinya. Pokona kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraanana mugia sing tiasa janten hiburannya mangga nyangakeun ka pala wargi sadayana. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon gumilar. Insyaallah ieu teh 3 episode panginten katamat. Dilajeng ku dongeng Si Ruyung Kawung sambunganana tina gumilar nya nyaeta lalakon putrana Wijana diteraskeun oge ku Si Buntung Jago Tutugan si Andi anu engke teh bakal patelak sareng Si Ruyung Kawung diteraskeun ku Jaka Santang putrana si Andi Si Buntung Jago Tutugan. Panungtung sekuel teh diteraskeun ku Kujang Pusaka janten aya 5 dongeng anu nyambung sadayana. Masyaallah nya ieu Pak Esukanar mugia anjeunna anu tos nyiptakeun ieu karya teh sing dipaparin magfirah Allah sing dicaangkeun kuburna sing ditempatkeun di iliyin da amal leh nya rupi-rupi ku ngabungahkeun ku ngahibur ge mugia sing janten amal anu teras ngalir ka anjeunna amin ya Allah ya robbal alamin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu dongeng gumilar mangga ka parayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Jelas maksudna si Darba mah rek ngagunakeun tanaga sagemblengna anu dibarengan ku ajianana ilmu batu karang anu jadi andalanana sarta geus diyakinkeun samemeh manehna lunta ti ujung kulon ka Garut. Memang kitu waktu si Darba lunta ti ujung kulon ka Garut teh bari manehna neangan lanceukna si Piong jeung si Jamian oge maksudna tayalian hayang ngajajal jago-jago di wewengkon Garut dumeh di ujung kulon mah
sapantarna taya nu mangga pulia. Si bongkok barang mirengeh musuhna geus saged rek ngayakeun panarajang dina gerakan badak Cihea, rikat manehna oge ngawangun kuda-kudana dina gerakan munding dongkol, dua leungeunna nyilang hareupeun dadana sarta ditekuk nyerong ka hareup teu beda we ti tanduk munding, sedengkeun saleserna teterekelan ka luhur ka handap kembang kempis. Pikeun anu sejen mah geus tangtu matak helok mirengeh saleser ting berhil teh, tapi pikeun pamurtala mah geus surti deui yen si bongkok keur ngumpulkeun inti kakuatanana. Sabrut badak Cihea nyuruntul ka hareup, sabrut deui munding dongkol nyuruduk mapag musuh kalawan itu ieu ngagunakeun kakuatan anu sagemblengna. Sabuk kejret dua hulu diadu. Bareng jeung eta cula si Darba ngahiuk mapeg hulu sedeng tanduk si bongkok sakilat mekar nembrag dada. Kajadianana kacida pisan hebatna atuh. Si bongkok ngarempeyek sukuna nyeblok kana taneuh, sedeng si Darba mecleng ka tukang sababaraha jumpalik bari ngagerung teu beda we ti badak sakarat. Waduh, cilaka! Cek Bah Jagur rikat luncat nyamperkeun ka si Darba. Teu anta parah deui, kepoh embun-embunana nu bolenang herang teh ditiupan. Hudang Darba, taya turunan deuleu urang ujung kulon mah kudu ngalungsar di pakalangan. Cek Bah Jagur bari ngagebig-gebig awak si Darba. Si Darba nguniang bari rucang riceung, ret kanu jadi guruna. Jerek-jek manehna hudang deui teu sakara-kara. Wari keneh Darba? Bah Jagur nanya. Wantun Pak Guru. Hayo lawan deui, tapi ulah wani-wani ngaganggu saleserna. Cek Bah Jagur mamatahan. Di sejen pihak pamurtala oge rikat muru ka si bongkok anu keur tiburial buncelikna. Bari sukuna nyeblok kana taneuh samet bitis. Sakali ditepak saleserna si bongkok ngacol melesat ka luhur, celek nincak deui taneuh sarta sakaligus geus ngawangun kuda-kudana. Sukuna meyekeh bari dua leungeunna masang ka hareup-hareupeun dadana, curugna jeceng. Kuat keneh ngalawan Ipai, ceuk pamurtala nanya. Kiat keneh Pak Guru. Plong atuh. Tapi kade oi, jaga sirah andika. Ilmu batu karangna lain lalawara kedeun teh. Ceuk pamurtala oge ngawawadian ka muridna. Si Darba anu memang nafsuna geus tikel 10 teu ngaengkekeun deui. Sabrut bae miheulaan narajang musuhna ngagunakeun jurus inti padingdang dina gerakan gugur gunung bari dibarengan ku ilmu batu karangna. Si bongkok ngaranjug kaget. Dumeh manehna tadi can sayaga pisan lantaran hatena masih keneh ngarancabang. Sakicep jeung bae si bongkok luncat dina gerakan rawu kelong. Sabrut jurus sambar nyawa diasupkeun rek ngahanca gado sedengkeun tuurna nyuruntul rek ngebeset dada lawan. Si Darba anu panarajangna geus bisa digagalkeun rikat ngagunakeun leungeun kencan anu memang geus diancokeun dipake cadangan, bari sateka polang nyangigirkeun awakna pikeun nyingkahan panarajang nu jadi lawan. Tapi gerakan si bongkok teh kacida pisan kesitna. Dug! Tuurna ngahanca kana iga burung, bareng jeung eta jedak deui tenggelan si Darba oge ngahanca tak-takna. Akibatna si bongkok tigulitik jungkel jumpalik, tenggelan musuh sakali ieu mah kacida hebatna. Tak-takna asa sempal, jaba awakna karasa asa panas, teu beda we tinu direrab, komo leungeun jeung tuurna geus lain rasa keuneunana, lantaran teu beda we ti ngahanca batu karang, nya teuas, nya panas karasana. Malah awakna oge geus kacida panasna. Sedengkeun si Darba mah sakitu kabeunangan careham jeung iga burungna teh, manehna mah teu kerel-kerel kalakah ngajengjeun we nangtung bari nyakakak seuri bangun anu nikmateun naker.
nikmatin naker gitu ya. Sulaing ayeuna mah nu jujung kirang teh euy. Uli naon eta teh? Uli naon cebol? Cek si Darba males mah panas. Borengkal si bongkok hudang deui ngajarek-jek bari jeung bibir gidigan. Hatena ngerasa kaget oge dumeh musuhna ayeuna mah jadi kacida pisan hebatna. Geus diusipan ku Bah Jagurnya bala wargi. Nilik galagat kieu mah ulah boro-boro bisa ditarajang ku padeukeutna oge geus karasa heabna panas matak nutungkeun kana kulit. Ulah kalau ngajuntul sia cebol. Anggur tari mah oleh-oleh ti ujung kulon. Ya! Saburut si Darba nimpukeun di jurusna dina ulin padingdang. Maksud manehna musuhna terek disakalikeun supaya teu bisa menyat deui. Tapi si bongkok anu memang geus ngarasa kumaha tangguhna jeung hebatna nu jadi lawanna, rikat manehna ngaceleng dina gerakan simut ngejat. Saburut deui si Darba ayeuna mah dina gerakan bagong bayangan, subat sabat nyusul tepus ka mana ngejatna musuh. Saeutik oge si bongkok teu dibere nyeunghap, ka mana ngejatna nya kadinya dituturkeun. Mun teu ditetenan mah sigan ucing-ucingan weh. Si bongkok terus diobrot, gawena ayeuna mah ngancung cacing-cet we uclang-acleng ngajauhan nu jadi lawan. Teu wanieun narajang lantaran ku heabna oge geus ngarasa teu tahan. Neuleuh anu jadi musuhna kacidalingasna teu bisa ditewak, malah teu bisa ditewel-tewel acan. Si Darba ayeuna mah ngarobah gerakanna ku gerakan kolecer muih, hiji bagian tina jurus padingdang. Sajabana ti terus ngahujanan ku tenggelan-tenggelan anu matak mateni oge bisa nyedot nu jadi lawana ku samberan-samberan tenggelanana. Sakurang-kurangna mah matak ngajadikeun kaku mah kudu gerakan musuhna teh heueuh jadi kacida lambatna sasat dihadang ku angin anu ngakelebug ti ditu ti dieu atuh. Tembong hasilna. Gerakan si bongkok ayeuna mah teu sakaligus teu salingas tadi bala wargi. Lantaran ayeuna mah salilana nambag kana hiji kakuatan anu teu bisa diungkulan ku pangawasana. Anu tungtungna manehna jadi kasedek terus-terusan, hawa panas geus mimiti ngaheab nembrag kana awakna anu teu saeutik nimbulkeun laleuleus satulang sandi. Rek terus ngejat ka mana cebol? Ari lain lumpat ka neraka mah. Si Darba terusnya kakak, bari terus nyeredkeun si bongkok ka sisi gawir, sisi-sisina rajeg tangkal kai. Harita nu galungan teh geus jauh di tempat ngadu hayam, tapi masih aya di wawangunan pakarangan Kibarigi. Seretkeun tah kana tangkal kai kaynya Darba, pucatkeun tah huluna. Kadenge si Piau ngagorowok. Memang harita si bongkok geus nukangan hiji tangkal kiara nu kacida gedena. Geus taya dangka pikeun ngejat ngenca atawa ngatuhu, geus pasti manehna bakal jadi korban gerakan kolecer muih anu diwangun ku jurus-jurus anu ngaruntuy. Deg tonggong si bongkok teh adek kana tangkal kiara. Hiu panimpugna si Darba nyuruntul. Memang bener-bener rek ngabencarkeun hulu. Sakilat si bongkok ngagurimpal malikeun awakna. Jebrot! Pereup si Darba nimpah kana saleserna si bongkok anu harita geus nyarang nyang hareup kana tangkal kai. Mun tadi nama rek kitu teh munurnya bala wargi. Malik. Waduh! Si Darba nepikeun ka ngagoak eta mah bala wargi. Sedang badana ngacleng ka tukang aya kana sabaraha tumbakna kasurungkeun ku hiji kakuatan anu kaluarna tina saleserna si bongkok anu ngadadak ngacurung kuno ngaluhuran. Salah sia, bedegong, Darba. Cek Bah Jagur ngagorowok keheul. Dianggapna si Darba teh teu nurut kana papatahna, hayo we ngadon nimpug saleserna si bongkok.
puguh apanan didinya pisan kakuatanana teh. Korejat si Darba hudang deui. Nafsuna beuki tambah ngagugudu boga rasa katipu atah-atah ku musuhna. Geus teu mikir panjang deui, seak narajang ka si bongkok nu harita geus malik deui. Hiu cebrod. Aduh, si Darba ngagero deui lantaran ayeuna mah ngadon nimpug tangkal kai satakerna. Sedengkeun musuhna ngadadak ngaleungit tina sasaran lantaran barang panimpug si Darba nyuruntul oge. Sakilat si bongkok teh ngacleng ka luhur. Celek campego dina dahan anu ngarang kadak. Saterusna manehna peureum bari biwirna kunyam-kunyem siga nu geus teu malire deui ka musuhna nu aya di handap. Turun sia, turun, setan cebol. Si Darba morongos bari ngahegak leungeuna karasa nyanyautan. Lamun lain sabong brong mah leungeun manehna teh piraku teu potong atuh. Pugu dipake nimpug tangkal kai satakerna teu runtuh soteh pedah we tangkal kaina kacida gedena. Ukur daunna we nu gararing nu maruragan atuh manuk-manuk anu tadina geus ngarampi haliber pindah tempat. Tapi si bongkok bangun anu teu ngadenge, ongkoh-ongkoh bae we campego dina dahan kiara bari jongjon peureum sedeng sungutna kunyam-kunyem teu eureun-eureun, jelas katempo kacaangan ku cahaya obor anu ngabebelah. Boh pihak Bah Jagur, boh pihak Aki Sidik, nya kitu deui pihak Juragan Sukarta jeung Panata, kabeh oge eueuh anu teu ngarasa heran mireung pepetaan si bongkok harita. Iwal ti pamurtala sorangan anu teu ngarasa helok teh. Manehna geus surti yen muridna teh keur ngagayuh puhitanana kalawan ngagunakeun ajian lok-lok bungaok. Hiji ajian jurig jarian anu kacida jahatna anu kahebatanana teu bisa disangsirikeun deui. Bongkok, cebol, kawas kunyuk wae sia. Sia teh keur nunutan atawa sakara toh? Mana dulu kamodelan kanang wesi teh? Sor, geura ketrukeun ka aing ya bongkok. Wijana sia teh tukang telu euy. Ceuk si Darba teu eureun-eureunang tang bari nyecele ngajega nulak cangkeng bari tanggah ka luhur neuleukeun si bongkok anu keur cinutrung dina dahan tangkal kiara. Pamiarsa sadayana biwir oge can garing malah masih ngabdas nyarita. Na anak gelebug teh angin mani ngebut pas bae obor anu sakitu ngapebelana teh ngadadak pareum. Lok ngadadak kadenge suara manuk koreak jeung lok-lok. Sorana mah luhureun tangkal kiara anu dicicingan ku si bongkok. Cit cit cuit cit cit. Sora siit uncuing disusul ku sora anu jumrit matakting sariak bulu punduk tur nyereset kana hate. Gaya bag di luhureun tangkal kai anu dicicingan ku si bongkok aya nu bodas-bodas nyirorot ka palebah si Darba, nimbulkeun angin anu kacida tiisna. Nyelecep kana kulit malah rarasaana mah mani tembus kana sumsum balung. Sakur anu nyaksian kabeh oge eueuh anu ting anu teu ngayek-ngayek atuh bari kesang badag gesang lemut. Hawa ngadadak karasa ngaheab cacakan harita ti peuting jeung aya di daerah kontrak pagunungan. Iwal ti Aki Sidik, Bah Jagur Gumilar jeung pamurtala anu masih tagen narangtung teh. Bongkok, cebol, mana mesin sia teh? Sok geura turun, lawan ieu aing jaga ujung kulon. Sok, mumpung poe kurang adu jajaten jeung aing. Bejana sia teh tukang. Aduh, tolong, Pak Guru tolong. Ujug-ujug kadenge sora si Darba ngoceak nyamat-nyamat nu jadi guruna. Korongkeun abar biang. Bah Jagur nyarawok jeung luncat muru ka si Darba. Eueuh disasaha iwal ti si Darba sorangan we keur adu gelajer sosongkolan dina taneuh.
Barang obor caang deui tetela si Darba teh keur kokosehan bari guyang getih tina sungutna teu eureun-eureun ngabicilkeun getih hirup lalambaran bari panonna ti burial buncelikna nahan ka nyeri. Darba, kunaon ari maneh ha? Pah Jagur anu sakitu andihi cangkung gede teh tembong polahna gugup geus kitu jelung-jeleng si Jamian jeung si Piong naluturkeun Bah Jagur breh ngeueung kayaan si Darba teh geus guyang getih. Si Piong mani ngarumpuyuk teu tega mireung anu jadi adina teh teu beda we ti munding anu dipencit. Teu ngalobakeun diomong regeyeung bae si Darba teh dipayang dibawa ka sisi terus dibawa ke imahna Ki Bariji. Pamirsa sadayana, cag urang teuneun heula carita anu keur galungan kumaha nasibna Ki Darba sanggeus kakeunaan ku ajian teluh lok-lok bungaok anu ditibankeun ku si Bongkok. Ayeuna urang noong heula kanu sanes anu lalajo karamean pesta raja mah sama sakali teu nyarahoeun yen di hiji tempat kaleureun pabrik nyaeta di pakarangan imahna Ki Bariji aya anu keur begalan pati. Jongjon bae saruka bunga pating calakatak nembongkeun kagumbiraanana ngalalajoanan rupa-rupa karesmenan anu memang arang langka aya sapopoena anu keur ting cara muil barang dahar atuh teu kurang-kurang pagelek-gelek dina jongko kupat tahu soto atawa cikopi. Anu boga duit rada onjoy mah ngagelek dina jongko tukang sate anu ti mimiti mula oge anu dagangna teh terus we ngiplik hihid meuleum sate dina areng anu burahay beureum. Ambeuna meuni seungit angin-anginan meleber kajauhna ngadatangkeun rasa uruy hayang barang dahar. Ku kitu teh mah kawan tu kayaan di pakontrakan anu ayana hiburan samodel kitu mah sataun sakali. Atuh anu arusaha menang sataun teh tampolana mah beak sakaligus dipake ongkos lalajo jeung curak-curak. Mun teu kitu beak duit teh dina lapak ngadu. Anu masang unyeng sagalanya. Ieu sababna jongko mangkos tukang sate mah pangpayuna lantaran boga daya pamikat anu hese neangan bangsana. Kakarang ngambe haseupna oge geus matak peurih beuteung. Padahal ari geus kop mah teu sakumaha teuing piraning daging domba dibeuleum tacan make bumbu ukur dikecerotan ku kecap goreng bawang sambal cengek tambah cuka ngerah seger. Cukup bae sakitu teu loba pancaraken tapi jelema-jelema anu meuli teh mani pagelek-gelek atuh sabatai haseupna mani meledug ka mana-mana ongkoh deui terus katebak angin atuh rata pisan seungitna teh malah tembus ka jauhna. Maung sancang anu nelahna si colat di barang repoek oge geus ngadakom we dina sungut guha bari ngararasakeun beuteungna anu geus kacida laparna. Geus sababaraha poe manehna teh teu manggihakaneun teu bisa lunta lantaran padataran anu pernah nalebakeun guha tempat matuhna sakuriling bungkingna pinuh ku cai
akibat hujan gede anu terus-terusan ngageier. Tempat-tempat paragi manehna neangan hakaneun teh ngadadak ganti sifat jadi mangrupa rawa-rawa anu hese diliwatan. Eukeur mah kitu oge sato-sato buruanana teh geus tangtu moal aya lantaran malabur pindah tempat kanu rada luhur anu teu kakeueum ku cai. Harita cai geus rada orot tapi manehna can wani ingkah ti guhana. Sanajan bener manehna teh sato hewan tapi manehna geus boga ijiran yen sasatoan anu biasa jadi buruanana teh waktu-waktu ieu mah candaikeun tarurun lantaran cai teh tacan saat pisan. Sabot manehna keur jongjon ngadakong ana selengseng teh kaambe seungitna daging anu dibeuleum. Ieu teh taya lian seungitna sate-sate anu keur digeberan di tempat raramean anu bauna melenghir ka angin-angin ka tempatna si colat. Memang mun ku manusia mah biheung bisa kaambe lantaran pan sakitu jauhna, tapi pikeun si colat anu miboga daya ambe ka cida seukeutna, bauna belum sate di tempat raramean teh geus bisa kaambe atuh kalawan sampurna pisan. Kuniang manehna hudang bari guram gerem, sungutna geus miheulaan ceplak, kasurung kurasa lapar anu beuki karasa parna atuh. Lagedai ngodomang lalaunan, ungas ingus ngambean anu madukan kana irungna. Gogna gog dina tungtung gawir, ngalieu ka tukang nyeeng melewongna sungut guha. Geus kitu Gajleng tuturubun anu saterusna kukurubutan dinu bala milihan tempat-tempat anu garing. Maksudna mah rek nyusud anu kaambeuna melenghir seungit, anu akhirna kebab lumampah muru ka jero kontrak anu pangeusina keur ngagedar saruka bunga nyaksian karamean pesta raja. Nepi ka tungtung kebon kalereun pabrik manehna ngaraneg. Ambeuna daging anu dibeuleum teh beuki meleding, ngagederna sora anu tatabeuhan jeung anu surak eak-eakan geus mimiti kadenge anu pikeun manehna mah daek teu daek kudu kacida ati-atina ari teu hayang diraponan mah pada ngepung ku manusa-manusa amun didengekeun ngakuruhna mah atuh lain saeutik-saeutik apan jumlahna teh. Ret kabelah kenca aya seuneu hurung anu ngabebela. Nu katempona ngagedur di buruan hiji imah anu nenggang, mangka-mangka kadinya teh liliwatan manehna lamun rek ngaranjah ke jero kontrak. Ari ieu sasat aya nu nyaangan sarta katempo aya jelema-jelema anu keur tingkulinting jelas rigigna di kajauhan. Lagedai manehna ngodomang deui lalaunan ngadeuketan. Sidik ayeuna mah nempo jalan anu lain jalan. Sidik ayeuna mah nempo jelema anu lain saurang dua urang jumlahna teh. Tapi tetela didinya mah eueuh kahakanan anu kumanehna keur disusud. Breh kumanehna katempo di antara jelema-jelema anu ting rariung teh aya nu wau, malah leuwih ti wau. Da puguh geus jadi sobat dalitna nu taya lian ti gumilar anu keur nyaksian anu padungdung ngahangu umur. Kasurung ku naluri anu ngarasa panasaran meureunnan, kodomang manehna teh beuki ngadeuketan, brek depa dinu poek sarta barala. Ngawaskeun bari buntutna teureureuh guplak gapluk kaditu kadieu ngagebahan reungit jeung rametuk anu ngagembrong kana awakna. Pamiarsa sadayana, harita anu keur maju makalangan ti pihakna Bah Jagur teh si Piong anu maksudna mah rek bebela kanu jadi adina si Darba, anu ayeuna kaayaanana geus kacidaripuhna. Geus disamarkeun moal bisa menyat deui ilmu batu karang anu dikawasa ku dirina tetela teu mampu nandingan ajian lok-lok bungaok anu dikaluarkeun ku si bongkok alias Pak Irpai teueuh kandang wesi.
Harita anu maju ti pihak Aki Sidik sasatna jago kolot tereuh Tanjung Pura nyaeta Mang Dekong pangna maju lantaran si Piong dina susumbarna teh salian tinang nangtang ti si bongkok oge make dih nyabit nangtang gumilar sagala hayang males kanyerina meureun dumeh baheula manehna jeung si Jamian basarek ngabangsat ka gedong tuan kawasate akapan ku gumilar katewakna teh malah nepi ka terus dibuina menang sababaraha bulan lilana. Nah abad aki-akit 7 mulut gini anu maju teh mana si Cebol atawa si Wijana sang hareupeun ieu ka dieu urang rak-rak tahigana. Si Piong asa dirnaker asa aya tanggelan anu jadi guruna ongkoh deui pangrasana ayeuna mah manehna teh geus leuwih maju pangartina. Alah ulah loba miwir sia aing mah maju sote deuleuh. Iya geus cara anggeul awak ieu ka dieu sia urang surilam tah miwir kadeplit teh supaya teu ngajablok bae ka bau-bau sungut sia. Setan sia tampanan deui ya tutungkusan ujung kulon. Ya Si Piong nyebrut ngasupkeun jurusna. labok tah aki-aki 7 mulut. Ait mohang kelanan. Mang Dekong rikat malik bari ngetik pigelang si Piong dibarengan ku nyebrutkeun jurus kahiji Tanjung Pura anu ngablesat rek notog iga. Si Piong kesit ngakiwar bari narik leungeun bari ngahiukeun panimpugna kana hulu. Kecrot ti manehna nyiduhan beungeut Mang Dekong. Setan sia. Mang Dekong ngalekotkeun awakna bari ngapalieurkeun sirahna. Salamet tina panimpug mah ngan orok kaya beungeut teu bisa dikepeskeun deui tina peurahna si Piong. Untung kena keneh kana kumis. Coba atuh lamun kana baju mana teuing keuleuhna. Beunangna teh kana kumis baplangna nu sangadulang. Puguh we geus lain dikieuna nafsuna Mang Dekong teh bari ngepretkeun di peurahna si Piong anu napel dina kumisna teh sabrut bae naraja ngasupkeun jurus katilu Tanjung Pura. Cebrot nenggel pisan kana careham terus disusul tepus ku sukuna anu milu main ngasupkeun tajong sapu jagat keuna meneran pisan kana kekemplong atuh teu mingge deui si Piong ngageblak nang karak bengkang. Aduh abongohan sia. Bungan sia uruwi make main pura sagala wayahna tak aing dibalikeun. Sapa pinter sapa menang jolig. Cek Mang Dekong ngagagak. Unyuk raun sia. Si Piong nyarekan bari ngadiuskeun di panarajangna dina jurus gugur gunung. Mang Dekong rikat cingkrak dina gerakan hap-hapinah bari dibarengan ku ngasupkeun jurusna malesna rajang nu jadi lawan. Si Piong ngakilek nyalametkeun ikana bari leungeunna mah anu katuh ngahiuk rek ngahanca gigir. Ceung! Mang Dekong ngacaul bari mepeg pigelang lawan. Tapi teu wudu manehna ngaranjuk barang ngarasa pigelang anu dipeupeuh teh teu asna alah batan besi. Leuwih-leuwih ngarasa reuwas lantaran musuhna teh terus nyuruntul. Dua leungeunna ranggah rek ngarames kana beuheung. Mang Dekong ukur bisa malik pikeun nyalametkeun beuheungna anu saterusna ngacaul deui dina gerakan mencek ngejat sedeng dampal sukuna nu cebrag teh ngaheat ka tukang ngawangun gerakan tejeh kuda beger anu hasilna lumayan oge ngajetruk neungel kana gado si Piong. Anu ngajadikeun gerakanana teh jadi kandeg ngarasa kaget ku gerakan musuhna anu teu disangka-sangka. Gadona karasa asa nyengsol jabaletahna getihan kagegel ku huntuna sorangan bari nyusutan getih anu ngalei tina biwirna si Piong merong kanu jadi musuhna ngarasa kaget oge kolot-kolot tapi gerakanana teh kacida kesitna sanajan ari tenggelanana mah kumanehna teu karasa parnana tapi ari terus-terusan kabenangan mah matak jengkel oge sedang manehna mah tacan bisa males sakali-kali acan ari lain tadi mah basa nyiduhan. Dah kalah melotot bae baraya capek
lain dek ngarak-rak higa oi. Pekatu gerak laksana aku dia. Cek Mang Dekong mapanas musuhna. Walah gede hulus ya. Aing mah moal mundur. Eueuh adalah turunan ujung kulon kudu ngejati pakalangan mah. Si Piong hatina asa direrab tetalangke ngan sebrut bae manehna narajang dina gerakan bagong bayangan anu kakuatanana dina hulu nyuruduk beri nyolocoskeun dua ramona anu mangrupakeun sihung begu. Bugu lapar yo. Cek Mang Dekong rikat cingkra kagigir kakara oge sukuna ngahlangrek ngirimkeun tajong sapu jagat sakilat si Piong malik nuturkeun Mang Dekong rikat ngarobah gerakanana jeung ngaliwatan ngaluncatan badan si Piong suku kencana ngajedak kana tak-takna sedeng suku katuhna bari neruskeun luncat teh nejeh dina gerakan sepak kuda ngadat. Geus teu ngeunah deui bae pikeun si Piong mah tak-tak asa sempal huluna ngarasa lungleng sarta nyanyautan anu antukna geburu bae manehna nyuksruk nyium taneuh katurug-katutu hatu irungna jadi nyunghid diadu jeung taneuh garintul garing. Hai kuning begu teh kalakah nyungkur lain di kobon sampo atuh yo mah. Cek Mang Dekong mapanas deui sedeng napasna ngahegak nyenen kemis lumayan renghap ranjug sasati babari ku begu edan atuh. Memang ku kitu nama Mang Dekong oge ngarasa yen si Piong teh lain bantrak-bantrakeun puguh sidik ngabogaan daya tahan sarta kakuatan anu teu bisa dianggap enteng. Lamun seug Mang Dekong teu ngagunakeun kapinteran ku jalan mapanas hate anu jadi lawan mah asa susah atuh ngayunan si Piong teh. Tapi ku jalan mapanas sangkan si Piong leuwih nafsu anu dipalar sangkan leungit mah wadi ari nafsuna geus ngagugudug mapanan babari ngelehkeunana. Bener we hal ieu teh ngajadikeun si Piong nepikeun ka ngucur cimatana bakatingku geus teu kuat nahan nafsu anu kapegung amarah anu teu bisa mudal anu jadi musuh kacidalingasna. Sanajan bener manehna teh leuwih ngora leuwih bedas jeung dina ilmu panemuna oge cantang tukat hitih atuh. Tapi jelas manehna teh eleh pelit eleh pangalaman kudu jadi musuhna. Kalawan teu ngalobakeun deui omong si Piong anu kayaan batiniahna geus kalimpudan ku amarah sama sakali geus leungit temah wadina poho kana bebeneran lantaran hatena hayang buru-buru menang hayang buru-buru gerang ngelehkeun nu jadi lawana. Sebrut manehna narajang dina gerakan badak cihea maksudna memang geus buleud deuk ngabinasakeun Mang Dekong anu jadi lawana najan kudu make jalan kumaha oge. Atuh Mang Dekong anu geus asak pangawasa ulin Tanjung Pura anu meunang ngasah di puncak Gunung Talaga Bodas manehna teu gugup. Mireungeuh gerakan anu jadi lawana sasat geus kalap teh ngawur ngababi buta memang kitu pisan anu diarahna oge lantaran anu kalap mah teu boga ijiran anu akhirna dina narajangna teh nganjang digapruk we pamilihna geus kalimpudan ku nafsuna anu kieu mah sanajan tangguh-tangguh oge moal hese-hese teuing ngalawana. Waktu si Piong nyuruduk rek nubrukeun huluna bari dibarengan ku ngahiatkeun dua leungeunna anu tadi mangrupa cula badak teh ayeuna geus rubah wujud jadi mangrupa tenggeulan anu rek ngahanca sirah jeung tak-takna. Mang Dekong ukur ngageserkeun kuda-kudana bari nyerong sedengkeun leungeunna geus dicadangkeun pikeun ngakebug punuk anu nyuruntul pos gigireun. Tapi teu kira-kira ngaranjugna lantaran sakilatna keur musuhna teh geus mali leungeun kenca katuhna ranggah rek ngarawel beuheung kilep Mang Dekong ngalelepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil meunang mulungan ti gumilar anu jadi incu kukutna. Jeku beureup Mang Dekong ngahanca dada lawan tapi si Piong anu geus museurkeun kakuatanana anu diwangun ku ilmu batu karang saeutik oge awakna teu gedag bulu salambar. Sakilat manehna ngarawel leungeun anu tas ngahanca dadana tapi oro kaya
Mang Dekong geus leuwih surti kana galagat pibahayaeun ngagentak manehna maju satengah lengkah dibarengan ku nilepna leungeun anu saterusna sikuna nyatok gado si Piong. Bareng jeung eta kalawan teu katiten leungeun kenca Mang Dekong sakolepat ngarawel kantong semarna si Piong, atuh daek teu daek kapaksa si Piong teh kudu narimakeun kana nasibna. Wah, ya, aduh, tobat. Si Piong ngoceak sarta ngalenggak bari dua leungeunna ranggah kawas nu talu. Badak cihea anu teas kulit teh teu burung ngarumpuyuk bari tiburial buncelik ari diganggu burayotna anu cadu dicabak mah. Aduh, leungit sikina, leungit, aduh. Si Piong peperengkelan bari nungkupan kantong jimatna sok sieun we nog caladina teh dobol mangkaning dikenyang satakerna apanan. Ae, kunaon Piong? Kunaon? Bah Jagur ngagentak luncat nyamperkeun. Ku ijiran mah musuh anu jadi muridna teh bakal tamat lalakona, tapi nah ari ieu kalakah si Piongna sorangan anu peperengkelan kawas anu sesengkeleun. Tulungan Pak Guru. Aduh, legit hiji Pak Guru. Aduh. Si Piong nyengir bari pepeyekehan bari tetep nyekelan kantong jimatna. Naon sateh nu leungit teh Piong? Bah Jagur kaget. Panuna rutret melong kanu jadi muridna jeung ka Mang Dekong anu keur ngajega bari nahan piseurieun. Kaleci Pak Guru. Aduh. Kaleci. Dan naonan ari si lain kawas bebonyit make ngagugubug kaleci sagala. Ngerakeun sia ngadonrek ngadu kaleci goblok. Ceuk Bah Jagur beuki tamah kaget malah jadi timbul nafsuna. Eta deui ku polahna moal nya leungit kaleci make pepeyekehan sagala. Kanyut goblok meuni teu ngarti pisan sikina ieu teh aduh didudut ku si setan baplang. Si Piong bakating ku geus teu tahan jeung ngarasa keheul meureunnan dumeh anu jadi guruna teu ngarti. Ngomongna teh jadi sakacampling. Ngomong kituna teh bari nunjuk kana palebah kantong jimatna. Oh, gawat atuh dangkarak sia. Ceuk Bah Jagur bari satengah hayang seuri deui. Tapi keheul sarta gemes deui kanu jadi musuhna. Blak si Piong teh nangkarak geus kitu mah disasar di urutan beteungna. Bener we mani jauhna keur eta kaleci teh nyabana. Sanggeus di urutan digiringkeun sina asup deui kana kantongna mah sarta geus ngakecelik deui kana urutna. Korejat bae si Piong hudang teu sakara-kara. Geus kitu mah Bah Jagur balik deui nyampeurkeun ka si jamian. Ngadon ngagujruhkeun Piong. Nah, tuh bobogan teh teloheurna kor. Mang Dekong jeung seurikeun satengah mapanas nu jadi musuhna. Bajingan, baplang-baplang cunihin sia mah. Si Piong beuki tambah nafsu asa diulinkeun pisan ku nu jadi musuhna. Teu anta parah deui sabrut bae manehna narajang. Ayeuna mah si Piong teh ngagunakeun gerakan kolecer muih anu diwangun ku jurus-jurus anu ngaruntuy. Ras inget ka si bongkok tadi kapan mundurna teh ku gerakan ieu pisan basa manehna adu hareupan jeung si Darba. Memang bener hebat Mang Dekong ayeuna jadi terus-terusan mundur kadese. Taya pisan dangka pikeun males narajang. Eukeur mah dina gerakan cungcat cingcet mah kurang maher manehna teh. Kata mah gerakan kolecer muih teh sajabana tinggal hujanan ku jurus-jurus anu taya reureuhna teh oge ngabogaan daya bobot anu kacida hebatna. Ngan hadena teh teu saperti kakuatan si Darba adina. Tapi sanajan kitu tumurapna ka Mang Dekong mah kacida ripuheunana atuh. Waktu Mang Dekong satekah polah dek ngepeskeun panarajangna, kalawan rikat pisan si Piong oge luncat miheulaan ngabarengan gerakan nu jadi musuhna, anu antukna geus teu bisa dikepeskeun deui. Sakaligus Mang Dekong kabeunangan dada jeung tak-takna.
ngan alusna teh manehna kapeclengkeun aya satumbakna dalamun segtagen mah piraku badana teu eumeur sasaterus dihujanan ku jurus-jurus padingdang anu ngaruntuy dilakukeun ku leungeun duana mangrupa kolecer anu muih ngabulang bari ngababukan sedeng sukuna butbet ngarah kana kekemplong. Waktu ningali anu jadi musuhna geus ngabebengkang bari kusah kose, si Piong ngagak-gak seuri lantaran cek ijirana nama nya di dieu tamat riwayatna anu jadi musuhna teh. Srog si Piong kahareup dina pasangan anu mangrupa maung lapar, panona merong neuleuh ka mangsana. Panona merong neuleuh kana mangsana anu sakali ieu mah daek teu daek Mang Dekong kudu tarima kana nasibna. Tapi Mang Dekong anu memang geus taya dangka deui pikeun ngejat, ras inget kana gerakan anu jadi incuna nyaeta gumilar anu sok ngagunakeun gerak tipu maung ocon pikeun nadah panarajang lawan. Atuh dina datangna musuh anu ngagunakeun gerakan maung lapar ngrekep deh ditane ku pasangan maung ocon, barang gabrug oge si Piong ngarontok, rikat Mang Dekong newak puputeuyanana si Piong sarta nunjulkeun dua suku kana beuteungna. Atuh teu ampun deui, kalayang bae badan si Piong anu ngagunakeun tanaga sapinuhna teh ngalayang ngaliwatan badan Mang Dekong, koleang gejret. Sirah si Piong neungar sataker kebekana tangkal kiara anu aya di sisi gawir. Aduh, si Piong ngagro ukur sakitu les bae teu kadenge di sorana. Piong, bah jagur ngagro reuas lantaran sidik teu kapalingan. Sirah si Piong anu jadi muridna teh beulah neunggar kana tangkal kiara. Getihna ngawor-wor sarta polona tembong naraplok dina tangkal. Aduh, Gusti Nu Agung, astagfirullahaladzim, aduh. Mang Dekong oge ngagero reuas teu nyangka bakal kitu pijadieunana lantaran saeutik oge manehna teh teu boga maksud rek ngabinasa nepi ka ajalna. Sajongjonan mah Mang Dekong nangtung bari ngajengutan buukna nu geus ampir bodas kabeh, handeueul, kaduhung, hanjelu minuhan rarasaanana. Di henteu-henteu oge manehna teh geus ngalakukeun rajapati ka papada kaula. Lenglang di pakalangan ngadu hayam Kibariji teh geus eueuh anu tingkulinting. Mang Dekong geus kasisi nyampeurkeun aki sidik tungkul ngahruk bari ngecelakeun Cipanon. Cipanon anu ngebrehkeun rasa handeueul, rasa kaduhung ku kajadian si Piong nepikeun ka hanteuna. Sanajan ajalna teh lain dihaja sasat manehna mah ngabela diri, sabab lamun teu kitu boa dirina sorangan anu bakal ngalakonan kalebon pati disasaak nu jadi musuhna. Si Piong geus diparayang dibawa ka imahna Kibariji direnengkeun jeung si Darba anu jiwana geus teu kapuluk deui. Cindekna ayeuna mah geus jempling iwal tirenghapna napas-napas anu ditarahan jeung inghakna Mang Dekong anu keur ceuri kanyerian. Ebreh kacaangan ku obor anu masih keneh ngabebelah. Curingkang ti imah Kibariji aya nu turun, sanggeus ngalengkah meunang sababaraha lengkah ka tengah pakalangan, sarta jerut deui aya nu turun pandeuri sing horeng maranehna teh Bah Jagur jeung si Jamian. Bah
Jagur ngadehem sorana tarik handaruan sarta langsung muru ka tengah pakalangan. Jen manehna ngajengjen bari diitek hoy anu tara tinggaleun. Awakna nyang hareup ka rombongan Aki Sidik, panona gular giler ngareretan ka hiji-hiji jalma anu narangtung kenca katuweunana. Sanges sebeuh neuteup neulebeungeut-beungeutna ngong manehna nyarita. Kesindang iyai, capcus, capung, ke dieu. Kebayang ada Bah Jagur. Jadi lekongnya. Eueuh palawargi sadayana waktosna barantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeut deui. Wallah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.